Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban ka Allah. Tah, kedah terang heula nya bahwa Allah teh dat anu geus mapasihan rahmat ka anjeun. Naon rahmat Allah nu dipasihkeun ka anjeun? Di antawisna hiji Allah teh nyiptakeun anjeun nu tadina teu aya ayeuna aya. Hiji ta Allah teh naon? Ngayakeun anjeun, nyiptakeun anjeun, asal mah eueuh anjeun teh. Ayeuna jadi aya pajak teh. Dua, Allah teh nyiptakeun akal. Sanggeus anjeun aya teh Allah teh nyiptakeun akal ka anjeun sehingga anjeun teh bisa ngabedakeun mana nu salah, mana nu bener. Mana nu alus, mana nu butut jeung sajabana. Itu ku akal. Bisa ngabedakeun nana teh. Tilu, Allah teh maparin hidayah ka anjeun kana agama Islam. Sanggeus anjeun aya, anjeun teh ku Allah dihidayahan, dituduhkeun sehingga anjeun teh beragama naon? Islam. Opat, Allah teh maparin nikmat soca sampean cepil jeung sajabina. Sanggeus anjeun aya, sanggeus anjeun diciptakeun ku Allah, anjeun teh dibere soca bari bisa ningali, dibere sampean bari bisa ngalengkah, dibere cepil bari bisa ngade jeung sajabana. Coba lamun ku Allah teu dibere soca atawa dibere soca bari tapi teu nempo. Coba lamun ku Allah teh anjeun dibere sampean atawa henteu, rajeun teh dibere sampean tapi teu bisa leumpang. Coba ku Allah teh lamun anjeun teu dibere cepil atawa dibere cepil mah ngeun goblog. Tapi teu kitu kan ya. Allah teh kapaja masihan soca bisa ningali, masihan sampean bisa leumpang, masihan cepil bisa ngade. Kan nikmati saha eta teh? Ti Allah. Tuluy Allah teh maparin sehat jeung afiat. Sehat pajak teh bisa ngaji, bisa ulin, bisa puasa, waras, henteu gering. Tuluy Allah teh mapasihan rasanya ka indung pajak sehingga indung bapa pajak teh daek ngurus pajak nepi ka pajak sagede kieu. Coba lamun Allah teu mere rasanya ka indung pajak, pajak teh lahir. Pek teh bunda pajak teh ku Allah teu dibere rasanya ka pajak, pas pajak lahir teh dialungkeun pajak teh ka mana? Ka walungan. Henteu kitu kan ya? Tah eta Allah teh geus loba mere nikmat teh moal bisa kahitung. Ieu gen nyebutkeunana geus 3 menit leuwih can nikmat-nikmat nu lain.